Kapaksa nyetrikaan baju menang leoban dalam henteu mah rarintik. Nya eta nu taratea nyetrika teh da abdi mah nyaeta tos pensiun kana nyetrika teh aya lain penting-penting teuing mah. Matak ayeuna teh kapaksa we nyetrikaan acuk kenging kamari ngaleoban geuninganan rarintik aya tos dilob ku cai panas teh. Tapi ari dina noda nama alhamdulillah rada ngurangan teu ngadagleg teuing matakan ayeuna teh ku abdi teh diistrikaan we langsung mempengker daek. Ieu seuseurna teh acuk hana da emang acuk hana hungkul anu dileobana oge. Da nya eta hana mah ti alit ge sok barang nyalira jadi sok belepotan kemana-mana tungtung nama jadi noda we kala lotor aya ieu acuk rada membandel noda teh terus rada pudar nyantos ku abdi teh dibuang dialungkeun we sakalian sakantenan we nu aya dina lomari ge ku abdi teh dibidiekeun saware terus we disetrikaan hiji-hiji tapi da anggar henteu sadayana disetrikaan oge nu kira-kira penting we nu disetrikaan oge aya ieu oge setelan terus lami teh disetrika digantungkeun we dina lomari bari jeung kusut oge matakan sakantenan we ayeuna disetrikaan ieu geuninganan aya gamis tilas lebaran dan teh langsung disetrika ieu terus dicuci teh kalah digantungkeun dina lomari dan nyaeta hoream nyetrikaanna teh meni bararangga geuninganan nyetrikaanna teh kat dibulak-balik meni hese rapi bari jeung ieu nyetrika teh tengah poe nepi ka kesang teh nepi ka kelek-kelek ngalalucur entos heula sakieu nyetrikaanna teh kudu rapi-rapi teuing bangga geuninganan hayang rapih teh ayeuna mah urang lanjut we perenan ayeuna mah urang enggal-enggal we perenan kana lomarikeun ulah diengke-engke bisi kagulai deui ku si hana alhamdulillah na teh si hana teh cicing we digigireun teu ka mana-mana biasana masuk kukurilingan malahan masuk nepikeun ka kabur nyaeta meumpeng masih kene panas setrikaanana urang sakalian we ieu hiji deui acuk aana urang setrika beh rada rapi entos we dioles-oles meueusan ayeuna mah urang simpen we tuh da acuk nu sajen-sajen mah teu disetrikaan ieu langsung we tilepan.